Era teh batu awi jang kawe nya cin. Ya tah ieu urang mah diwarik ku urang tah keur ka awewe nya nepokna teh. Aya jeung ka awewe sian teu payu-payu nepi ka jam kiwari koplok. Tah kopi mah aing mawa. Nan cek wa urang amang kitu kudu moasaan batu ali cenah. Dagor wasiana nyesatkeun matak barangsak masih teh. Sunda endah ku budaya ngajamurnakeun kasenian. Mang, mau ka ngopi mang ieu teh mang. Ari sia kayak diwosan parangakan dulu kecan bebeunangan betul. Kurang meneh yang can ngopi itu dah mang ieu teh doh. Oh, tuh uang di situ tuh di tempat tunggunaheun kopi mah. Oh, tuh urang keur ada husu yang ngalasul heula mang. Majo. Mun nyeun kopi di situ tuh rada ngeunaheun jeung anu hiji nu dua sia kana barang hakan sok-sok tah kalau suruh heula mungkin gampang ngopi mah. Mang, keluarga si Oce mah areueuh meureun nya jeung si Neneng si Kadut keur di mamang naik cenah teh nya. Oh, nyebut teh pantuna rek panen jin dinilaeun ngomong nama. Tuh, Mang. Aing mah bisa maranan meureun ka si Neneng. Lopok we tuh ku jaket lah. Janu ngareunana aing capena nganter maneh maranan. Angger saria mah dari mana dari mandi angger pabarengan teh kan. Paket teh ayo. Dua tuh dah mang aing mah lah. Aing mah teh ngeumakeun ka sia. Bako di bereang urang kopi di pamawakeun ka teh. Tapi dah asa heueuh mang euy buruh nama ku aing geus hak beak dihakan mang. Yang itu atuh sia nu tara diupah wae ku si Kowi beubeul. Goblok Mang si Mosin mah jiga nu tara narimakeun wae ka urang teh. Moga satu keheja mencetok ngedelik ka aing teh. Moga keheja teh ongko teh kayak saya ngaropi. Tuh di itu tuh kewa ngopi. Ya barudak di dia ya tempatnya ngeudaheun tadi es ya dia. Kalau ayeuna barudak lali lapisan keur garawe naon tinggal dok wae di ditu. Nah, di dia euy barudak tempat mangarenaheun ieu tiis euy. Tah, heuh mang di dia mang ngarenaheun tiis mah. Tumuruluk sia kehet ka aing sia kena naonan. Pada aing ieu keur mesian lagi ya si Pitagor kana mana. Mau mana pas cengkat si Pitagor itu ieu ya. Hayangan bancunur meureun wing ngajaran si Mocin wae sigana. Ya sok kehet geura urungkeun sana pandai hayang ngaropi marane teh. Wewe, eta tah sana urungkeun orang kana salah ya. Oh, cocok. Kalau nggak salah tuh kurang, ngurungkan sana mah wangder kayak gini lah. Hari ini rumah dia ada tahu sih.
Ah ya ku urang mah keur nyaeun cangkina mah teh tina awi lah da di leuweung ieu atuh. Nyarian mana boga akal nu alusin euy. Ya kehead ku aing kalabatan kanan wae nya ge aing mah cicing di leuweung. Otak mah encer sia teh. Gerak we dia kan otak barang akan hungkul makin atuh. Nyokin galausian caina ya wae utak-utak gitu. Pancan geus mang ieu kotor awina teh bisa ka inu mang, tahakan gitu. Mang, mau nyari beteung ieu lamun caina walungan di dieu mang. Ya ken mata kurang ngawanti-wanti ka maneh sing jaga alam oge ame caina bersih herang jadi ngeunah diinumna oge. Ngajen teuing cai ti gunung moal matakna naon. Jin Atuh mang ngajaga alam kumaha tuh kira ku urang kudu ngajajang sok ngajaga leuweungnya di dieu. Jin aya artina ngajaga alam teh lain sia kudu ngajajang ku nungguan alam unggal poe sia teh. Ari geus kumaha atuh mang? Aing ngajaga alam teh Jin ulah nuaran kai sanggeunahna ulah ngotoran cai dina huluna tah eta teh sabagian ngajaga alam bebel. Oh, ai kitu mah tuh mang urang ngarti mang. Ah, dengekeun kehead pepatah si kolot eta teh. Ah, saruana we jeung siana blebu kehead. Lah kamarikeun ka aing teh damang kumaha mah dulu urang. Tujuan teh. Mocin malieur, jamal lieur wi lah antepkeun tong didenge. Tuh mang heuh ieu cai mending herang ngagecelang kieu mang pika betaheun. Tapi nu teh kehead teh. Iya mana kolat. Loba fokus ke kita. Pareun. Ngomong-ngomong ieu teh kopina mana, Cin? Saya mau kopi tuh. Oh, urang mah teu mau kopi, sugana ka mang aja mau kopi teh. Mau kopi tuh, Man? Apa lain mah mau kopi. Ih, atuh ek naon ieu? Nah, ieu keun ieu teh mau kopi na, Man? Ya, saya minta ka mang aja. Ah, kalau sia tin gorowok mana kopi heuk mana babawaana? Ge ai sugan urang amang mawa urang mah biasana ge kan sok minta ka amang. Akhirnya hati sia tin ngamodal. Bagus gandeng lah, geus sia ti aing kopi mah mawa ieu dah. Apal aing mah cari mah tara barang bawa. Tah, kopi mah aing mawa. Anjir, Cin. Dulu kopina tina kopeah. Atuh sing waras emang ai barang bawa teh mana kopina mang? Tah, pani ya kopina mau cinta aing mawa. Tah, Nah tetek mawa eupan beunteur mang atawa kopi atuh. puyuhan ku aing pang mawakeun sia mah bebel, sia mah teu ngagubugna naon. Aduh mang aya kopina haon anu kieu. Padahal eta teh kopi geus meunang ngagulaan meunang ibi maneh pan aing geus bebeja ka warungan. Jadi di bahanan aing ku ibi maneh. Cibi deui atuh mang mana teh sok pararadusan mun aing mah ku kerce kata ku kertas mang. Oh, aja jangan para Jawa ya, bentur ya mah ya nyusup. Paradu marenasan saria mah ku aing dipangmoakeun akaneun teh kalah ngarece. Nah, barudak lamun kerja mana ki urang alam diruksak teh maneh moal ka bagian 3 kieu tah. Tah mang aya amang baheula ieu mah ya. Keur sok ulin jeung asi amang aya ka dieu sok naon emang.
Urang macin ngalah sulu, ngalah awi, tapi ngalah oge anu rarempagna cin, sareng ngarusak aja anu keur hirup di suaran di alaan nu geus rarempag we urang anu di alaan teh. Tah urang macin baheula lamun ka dieu jeung aki urang katempeun we ku aki urang luar tangkal nu leutik we. Wah digaplok aing ku aki urang mun teu di giwir ceuli cin. Berarti amang mampadung di leutik merenya mangnya. Oh, jangan cin Mang Ajo, bangorna ti lembut meureun cin. Lain ku masalah bangor-bangorna kitu gehet urang mah ulah-ulahna ki urang ngarusak alam tah aing nepi ka kitu baheula teh. Mang, berarti aki amang mah kacidanya aheun pisan nya ka alam. Lamun zaman baheula kolot ngarusak kuy sai moal nepi ka herang siga kieu ayeuna. Nah, masa kamarane ayeuna kudu bisa ngajaga kaendahan alam teh. Ame nepi ka ke anak cucu marane kajaga. Oh, mun urang panjang umur mang eta teh kumaha mun urang pae mah? Atau soai masih paeuna geus ya, pae mah tinggal dikuburkeun. Anjing si mang ka urang meni kuat ka bebeakan kitu mah. Jangan ngomong teh lah. Ngomong pae. Kapan ieu mah misalkan ieu mah kitu teh. Kumaha mun bener ya. Kesalah urang mah nyawi ngomong kitu nya. Karena lah ngomong gitu lah radu. Moges kaing mah sok ngaret telik gitu. Duh, Mang. Aing si Neneng di mah mamang nama urang mah bisa mananan atuh, Mang. Ya baru dipikirkeun dengan si Neneng we jeung si Neneng lain pagawean mah jeung bakal kahareup da teh. Nyawa teh da mang si kawin mah kitu wae, da jeung urusan otakan mah. Depan aing teh kesel cin aya ulinan di imah mah. Atuh ulin-ulin ka aing ngoge sia teh kudu ka si Neneng wae. Atuh ulin ka sia mah merang cin mah jeung ngalaki deui lah. Wah, biasa unggah usik sok nyampur keket nyebutkeun merang. Moges sia mah saucap itu kalah panjang we, saperudesan kadengena aing mah. Gajian teh mau kopi di nu kieu menihara rese. Uyuhan sia teh dipangmawakeun oge. Bawa sia teu narimakeun ah. Lain teu narimakeun mang atungan bubuk kopi kaleuweung buat ka dipincuk jiga keur para were. Tapi da asa heueuh cin. Ini tebal tahun pisan eta neuleuna meni gede-gede teuing bungkusna deui eta tuh. Ari marumul Mas Arya geus ku aing kabege diinum nah aing meureun teh hese. Nya ari geus teu. Nya lain ku masalahku teu narimakeunana mang sakege urang teh geus nuhun di tamang daek mau kopi ngan urang ieu ku wadahna mang. Ye eta mah geus guguru ti mana euy bisa nyait cai keur ngagolak kitu. Aing geus dikulon pan. Dikulon di mana ya, Mang? Oh, dikulon di ditu tuh aing geus menerkeun cai di hulu cai. Goblok teh sebenarnya geus di mana? Sia mah udah perada deuleun pan ieu aing dicempal. Kasuan teh amang sakti atuh da. Duh, Cin, aing karek neuleuh maneh boga batu ali nawarisan ti saha eta, Cin? Pan urang tiwa urang eta diwaris sameh payu. Eta teh batu ali jang kawewe nya, Cin? Ya oh, tah ieu urang mah diwaris ku urang tah keur ka awewe cenah pokna teh. Aya jeung ka awewe sian teu payu-payu nepi ka jam kiwari koplok. Tantun we batu ali reuteung. Ai payu henteu sia mah, Cin. Manowi kan wis kope ah kamari ganti. Akhirnya geus batu ali ganti naik kira hak payu. Nah teu payu-payu. Ieu batu ali mamang ngacan dipuasaan ku urang mah oge. Kalapar-lapar beuteung sia moasaan batu ali ka para ieu. Gawe pisan. Ibadah bebes ya puasa mah Senin Kemis sunat lain puasaan batu ali itu guna gawe pisan geus tah enak mending ngopi we ya ngopi lah apaanan cek wa urang amang kitu kudu puasaan batu ali cenah dagor wasiana nyesatkeun matak barangsak masih teh Oh, cing sia mah teu guna gawe pisan moasaan batu ali. Mang, geus barang ya Pak, Bang Baralik. ya oke daya nama ngopi geus ya kuang balik kuang nyamper dulu tuh ka ditu tuh oh mang urang geus sabarek nempo sawah euy kan girang mang sila teh dilongokan oke bareng jeung aing sarua jeung ngalongok sawah pan oh iya atuh
ku